sih pengadilan agama. Ya, Jadi teh naon order tuh seueur gitu. Tosir alhamdulillah Pak Kades itu order itu tosir 18. Kaping 16 ka Pangalengan. Teras ka Dago. Acara naon Ini syukuran oke dina 7-na. Tanggal 7-na. Nangerang kira tanggal sabari Nangerang. Nangerang mah kaping 18. Eta dinu Cereyan. Jadi abdi sih kita naroskeun teh. Wah. Ini ulah ieu teh ngatuda ai kan PT tong mau dicongkotan itu. Tah api mah DP kadang-kadang jebut dari DP-an padahal geus. Terus Eta mah aya DP kira 100% jam. Atuh lain gede Kalau artis coba cek sana. Kasi alol moal kemanya. Sanes disangka Pak Gus Muding langsung ieu nya. Oh, Langsung seueur order gitu. Ka Pangalengan, ka Cangkudu. Man ari wina teh mangun teh kieu. Kada apa. Oh, kendaraan. Sama ieu merenang pamake gitu. Oh. Kan orang supaya suara halus sih. Suara halus Jaga stamina kan Pi. jaga stamina. Jadi orang ngarah napas ieu teh berarti olahraga hari. Supaya anu kosan ai mah Pangalengan ge tong kana mobil urang lempang. Can jeng ceker. Naik catur ini Di Cangkudu teh kaping 14. Acara naon tak? Eta Tanur. sanes Kabut. Iya. Kade. Anu tanur di mana eta nu bertanur? Cibogo. Cibogo. Tadi Ai kawit ieu Agus Muning penakeun api kumaha eta Oh, awal. sejarahna. Mun Oh. biasa ngaguru ka pangersa kitu ka Bungkur. Janten kieu Agus Muning teh nya. Apa ya pada YouTube seueur. Oh, nyonya. Seni calung. Dina channel eta teh api. Api lokak Pak Bumi. Mun Oh, cerik-cerik. Cing api teh asa jujur ka koe anu dibikeun. oh, anu basa dilebak jeung api ngajeng kang duaan eta. Kerja apa? Nya, ganti braga api. Pasien eueuh geura. Sare we. Sabar sing suka isu gitu. Kade teh kieu ai ieu lah kan masih keren diajar. Jadi ulah loba-loba teuing acara teh jadi paling lah maksimalna 3 panggung sapoe. Tilu panggung loba gitu. Salin teh 3 panggung. Jadi kan ieu supaya suara ulah pecah. Kan ulah kieu. Kan suara bisa ieu di Pangalengan halus. Nya. Aditu nah jadi kieu suarana. Kudu putat. Lain makana paling ieu 3 panggung we. Lamun kan baik lamun dirinya yang 7 kan dia geus ganti. Sakaterang abdi pihnya justru sakaterang abdi mah abdi teh kapungkur kana gambus. Ain abi ngeureuy. Nah ayeuna itu ngagaduhan murid kana calung tak Janten kumaha. api kapungkur tahun 80. Kantos ngebudikeun calung. Kantos oge nya. Oh, di Garut tapi. Budidaya calung. Calung di Garut. Nah, iya. Gila itu papi. Sekolah ininya. Padewan mah teterangan Darso beri saha eta Darso. Api. Eta Pami Darso eta kapungkur murid api kene eta napi. Rupina. Leres Bung Darso dagang cincau ya. Darso iya. Terus Darso Malawi teh pedasuan tengah ulu itu geras si api. oh, sane. Salah. Tapi kan belajar dia nanggung lah. Nanggung cincau. Itu kana sabanto. Nanggung. Suara jadi goreng gara-gara nanggung. Betul. Nah, nggak nambah kuliah. Pacarannya ke api. Sana belajar dengan lagu. Malawi teh. Aneh. Anu almarhum Mutus Buklisma merenang eta mah sanes api. Aneh. Ai api mah Darso oge di api. Aneh. Tapi teh miluruh ka dieu teh hoyong Upami bade belajar dagang koyobot. Darso ieu ti api.
Ari senina api lemah mana itu? Aduh kak. Oh, closing. Jangan lupa tadi, jangan lupa. Lain. Sok seburu. Yes.